ke si bagus ku si buka kacapi kalian kebingahan oh siapa ngerecek gitu ngomong teh karosok gitu supados tere naon tere gajihan boros bes beres bos ini boros bes semoga gacang teuing jadi gitu ta punten ku si punten calukan batur-batur oke bos boros bes hey my brother everybody Naon? come here Naon come here teh? let's go let's go Dengarti? kemari ke sindang iya Gitu. Naon? tadi anjing dengarti wae sia Edek. dagor ku aing Kagok keur beuna teuing teh aduh meuli marangi heula kagok. teas gebog jeu tuh Bogna palsu. si anjing si ganti mau ke dia si goblok anjir mau balik anjing kan datang si mau balik ku aing jadi tinggalkan di terminal deh mau balik biar nama aing hayang nyantai hirup di dunia teh wah rereged datang sih mah asam lambung naik deui aing Kunaon sih? kunaon pan nyaho ngaputing oge budeg anjing sih mah Poting cager ayeuna mah. Poting petinggi mah cager. nepi ka kiamat nya moal cager da ceulina di beton juga goblok mah ti zaman abah budeg geus anjing Sia tah mah nepi ka. semua cager sia anjing Kronis. bina-bina teuing satelen urin ka THT jajan seblak Kubaran. gara kita nanyakeun ka aing Kumaha? sanu maut anjing Biasa kayak gitu, zaman abah kayak gitu anjing teh bapak maneh maut innalillahi wa inna ilaihi rajiun ubaran ku tutut hakan dia ku tutut di balauna kaya agak garanya tempo itu resep anjing itu yang akan semua pangabaktos Gusti diterima kulan tuh nya sekene parah. alah tong dijawab Gusti kacape-cape Kesal-kesal. karudat-rudat mending meser obeng we Jang naon. kernaon obeng rajok celina tuman yang akan semua pangabaktos Gusti ai diterima sia teh nona iya cek aing oge rudet anjing alah kita minta tulung ka aing merong gernya merong minta tulung ka aing merong Ning teu. acan belegu kelak tuh Acan. geranya merong ayo aku menunggumu ayo lihat aku geranya iya tuh tinggal itu sing begitu tuh anjing tuh ya geranya tuh anjing balik deui ning geranya kayak tenang bisa ya perlu dakwaan lah kau geranya tuh tenang tuh ya We
merong. Cek aing oge. Merong aing. Sok lalajon na YouTube. Aing teh apa anjing aduh anjing. Nampun. Sungut sia bau bangke. Hah? Sungut sia bau bangke. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sungut bau bangke alhamdulillah. Alhamdulillah. Iraha. Nah anjing. Jo iraha, lain iraha sungut sia bau bangke. Teu sangka rek kawin anjing. Cek aing oge. Rek kawin. Jauh teuing goblok. Tina bau sungut kana kawin jauh teuing anjing. Eueuh nu kawin. Sungut sia bau bangke. Alhamdulillah. Ka urang mana nikah teh anjing. Alah geus tong sedih tong diceungceurikan. Biaya make ge aya. Lain biaya anjing. Sungut sia bau bangke. Oh, nah atuh teh mah caket teh ka urang seer anjing. Aya kumaha anjing, kumaha amin mudah-mudahan. Pidoana we ti kaula macing jadi kulawarga anu sakinah mawadah katut warohmah didoakeun nya. Masya anjing tah kitu amin gitu. Bade nanggap naon hajatna. Eueuh nu modar. Eueuh nu kawin anjing. Eueuh nu kawin nanggap wayang golek. Nge saha dalangna. Anjing. Eueuh nu kawin. Oh, dalang Ali. Rame eta mah atuh alhamdulillah. Nya upami nu langkung rame mah di dieu dalang gober rame teh tanya mah. Rame yo. Nya di Karawang mah terkenal ketua Pepadina teh nya eta Pawaya. Eta ketua di Karawang lamun di pusat mah Bapak Dalang Darsa. Teu nanyakeun. Teu nyakeun Bapak Darsa, lain Darso Darsa. Penyanyi pop eta mah. Darso mah penyanyi pop Sunda, ieu mah Bapak Dalang Darsa. Nya masya anjing amin mudah-mudahan. Ka mana bulan maduna? Eueuh nu kawin anjing. Ish. Nah, batur mah kawin teh ka itu bulan madu teh ka Pangandaran, ka Bali, ka Tanjung Baru. Nah, ieu mah bulan madu teh ka Oyo anjing. Si eta mah kumaha kadang-kadang Atuh di Oyo mah murah merintih. Wajah anjing ah. Didoakeun nya cing buru-buru boga budak. Nya amin. Lan sumuhun. Nah. Mohon gitu, Bulan. Oh, mau dibantun pun bojo, mana pun bojo kalau alasan alten nuju sasihna 8 bulan. Nya, naon nana? Teu acan di USG. Abdi masuk pado surprise. Abdi pun naon nana? Pun anak teh opat, teh pun anak teh nya. Nupang ageungna pun anak teh di Paud sakolana. Nupang ageungna teh nu kadua teh nyaeta awewe sakolana teh di SMP. Si anjing. Si anjing. Jabat ti budak teh gelo. parah. Ai nu leutik di PAUD nu gede. Anu kadua, anu panggedena di PAUD nu adina di SMP. Ti balik anjing. Anjing, ai anjing. Dibalik nu kahiji di SMP nu kadua di PAUD. Amin mudah-mudahan. Tenang tenang da kaula ge bakal hadir bulan. Sumuhun abdi ge bade ngado tenang. Naonna rahasia kadona mau dibeja-beja abdi mah resepna teh surprise. Abdi mah resep kejutan. Kamari ge pun bojo ku abdi di pasien kejutan. Nya da pun bojo teh pan ka abdi teh bogoheun pisan. Nya ku abdi teh di pasien kejutan ku abdi nuju masak di setrum.
kekejutan gitu dah. Bagurau. Tong ngeunah teuing seurina sia cing ku seuri mah. Nah. Aisyah geus dahar acan, teu acan. Si anjing aya kana nyatu ngadenge goblok ge. Nya, nah. Bulan. Kitu hiji-hiji abilir yang nyari can kumaha. Oh, wah nu ngomong anjing teh. Diuk. Bulan teu ngomong. Tah, kudu yang baca ngomong tah. Hakan geus ya. Aya ambulan deui ngaliwat itu. Jigana ya ambulan nyenak jenazah da bau ya ka dieu. Ambulan nih si anjing hijut disebut ambulan jeung goblok. Aduh, ampun aing. Kumaha ceulina nya. Nya. Jadi aing pipiluan ieu mata aing oyang-oyangan apa sih ieu? Kudu direm wae si eta mah. Kasengkak kitu. Nyapekeun anjing. Nah, anjing. Tapi bisa eureun goblok sih teh. Bukan niraya lumunur wiwitin nilayang rana. Wiwitin nilayang rana. Lampung cukung sayunan kanikakeun pangwangunan. Salali-ali wae aya di mana cep dede gejos. Hariring dipirikku kening. Hariring lain ukuring tapi kagungan numah kawening. Haleang lain urang tapi kagungan numah kawenang. Tapi anu maha eling rumingkang di bumi alam Dharma ukur wawayangan baik ragataya pangawasa anak munsok asasarnya lampah nafsu nu mata kadukung badana nu katempukan Mulai negeri
Sela baranya kuring tinu mahagung Abah Haji Darosan Abah Haji Wayan muji syukur kahyang widi ada di ayak lah wireh di dunia ngumbara ae di Bule Jaya Sukajaya dicukup panasi diri Abah Haji Rosa Kusari rasa tungan aku lalang Gusti Abah Haji Rosan Bojong Barat ayah Bos Arifin Lewi Kuda tungan aku lalang Gusti Atopono kaso panjang apa naai kudal gadis sono nganjang Bapak Haji Darosan Bapak Haji Artalin nyawa Ibu Hajah Siti Ciampel ayah kurang teh warga negara hayu ngemu mulai negeri aya widi Neng Ririn ngasiang kamardeka karya anu nuji sakali deui cenah aya widi Bapak Denny Dolar ayah seniman jeung seniwati mawa pancen anu pasti ngabantu pamerintahan jadi juru penerangan Bos Asri Jaya Bos Hadi Mulyana Kalimat Lurah Dadi Hadi ayah ada di Kawung Ratu Kawung Ratu Sor kapayun wagober aya Kawung Ratu hey Ruruntuyan saruntuy renung di gunung sarangkeun meupeui di laut ayah Bapak Haji Guru Tasli lamun dina rangkulan salangkung teu boleh gandrung saangkleuk teu boleh nien tarik kawung ratu raranggeun Sor kapayun Bos Iwan Bel hadir ayah Bapak Bos Yadi hadir alikeun bae kapayun dong mun saestu mun satuhu atuh ulah ngaheureuyan paheutkeun jadikeun bae kawung ampun Pak Haji Wahyu Majalengka hadir ayah Ari dapuran Haji Wahyu dapuran baru di balapan kuningan mancor
rek satu moal bade luasa miasi salalapina Kang Dede Dalang Sentral Wadas saruntuyekan Mamrut teuing long sei saruntuyekan rum Nyonya Iroh aya kurang asurang oe panjang eta urang sorang oe panjang ahiman rejeng katresnan simpaikeun salawasna Kawung ratu rurun tuyang Kawung ratu rurun tuyang buta-buta hingkang sami maneg satengahing marga buta-buta hingkang merbayaksa satengahing marga Panjoang mulak hijirang pilari ridho pangeran sedanten ulah dia balatam tamah hangkot buta arantos sempak merbayaksa dipayunan ieu kipati kun nirahangan dika hatur seunuhun laksa ketika bingahan kadulur-dulur anu parantos cunuk baraya anu parantos datang pamili anu parantos sumping nyaosan kana panggulemna kaula dina danget ayeuna bagea dulur-dulur tapi no dama disim abdi nyangakeun sima pangabaktos kakunyuk panjenengan Gusti Pati mogi katampi kalian kabingahan nya Gustinya mudah-mudahan salira kersa nampi pembakti ti kaula dina waktos ayeuna ujas tuti sampean dak terima ku kaula hatur nuhun
karena pembakti ti salira geningan salira teh bersih mana dan baik hati nampi karena pembakti kaula luar biasa salira bakal jadi ahli surga itu keayaan nana cik siapa ngomong tikitu wae da parantos ti tadina kieu disimap di mati tiasa dirobi geus teu acan maksa ulah maksa ka jisim abdi sabab upami maksa jisim abdi eureun jiga ke panginten abdi teh aya kesenian dan kabudayaan anu jasana sanes lumangsung kitu kaula nun aduh 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 kopi omongan si mah goblok kan bae ngos inges ayo we kitu sia teh kabina-bina teuing nu lain pupuhna nyaho geuti pupuhna nu lain pupuh naon sinom sinom eta keneh atuh dangdang gula eta keneh teu nyari satekeun bae teu nyari oge dakeun bae ditampili sia ku aing atuh ditakis ku kaula dakwahna hebat sia jing aing puput sangat dakwah ampun kumaha ieu teh kieu pangna dikumpulkeun teh perlu aya periugina we teh Gusti kaula teh mangul utusan Ratu Emban Amanat Raja bade naon rek init keluar kota keluar negara bener ka mana ka hiji kampung anu ngaranna Kampung Tegal Arum bade naon ka didinya rek ilu saya marah belabar kawat adu jago sabab raja urang Prabu Gangga Trimuka katarik kata pati-pati ka pentang asmara gama ku hiji wanoja kakasihna Laila Sari oh dunungan teh pale kawin deui iya hei teman dunungan kawin jeung kawin nya sa dunungan sia teh kada bisa ka aing waduh jadi ayeuna teh disayamarakeun uluh putrana saha Togog teh Mantri apa anakna Togog bener nah ada Togog mah goreng patut jeung bangkong oge kasih maneh bangkong oh budakna mah geulis patak raja kapengpeongan oge anjir hayang nyaho di kieu na eta awewe gayu tingali saya mah jadi salira ngiring saya marah bener saya mah didukung ku kalau hayo bejaan anu lian urang pada lumampah ka Kampung Tegal Arum saya mah hayo pada lumampah ini ayo Mang Dewi kalah kalah pinalangan olah Bapak Dalang Darwis aya di mana ngalut ngengkeuing ngabanalut kemat-kemat nyatang pindang alutan sakding negara ku Hakendra nyata patih kautus pikeun ngiring saya marah belapar kawat adu jago marebutkeun endang Laila Sari ayo batur bang barang mudas ngiruang antap dina dahanona panen karang kalah kuang warisa kamala Kang Deli Pemilih gamelan
sagala lah rek leuwih matak nyiksa segala ulah rek Jolga karo we kurunyung teh mangayem. matak nyiksa kana diri Yang bol yang morolog Dara ramang sadayana. Aya pangesto. Ha? Aya pangesto. Nuhun ari damang mah. Dopi salira kumaha dama. Beres. Bade angkat ka mana atuh ieu? Bade kaluar negara Wah. Ka mana ta? ka kampung Tegal Aru. Kalau gitu, Heeh. maksana naon kula Bade ngiring sayemara belabar kawat adu jago. Allah marebut ke naon eta Tong dibeja-beja. naon kula Awewe. ai kangge saha Raja Uing rek kawin deui. Allah gitu Iya. wilujeng atuh Di kampung Jati Ilir 2 ieu teh nya. semuhun RT 3 RW genep Kelurahan Tunggak Jati, leres Kacamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang. semuhun Ku apukana pangeresana Bapak Khairul Bahri, leres Lurah Hormat Tunggak Jati, semuhun kalih Ibu Yani Sumiati SPD. leres Dina raraga nikahkeun putrina Neng Intan Herliani Rahmawati, leres Kacep Hardiansah Atawi Ardi Goliat, semuhun putrana Bapak Dedi Wahyu Suteja almarhum, sareng Ibu Nenden Dewi Ningrumsari. leres Rengse ditikahkeunana. rengse Mudah-mudahan dina ngambah sagara rumah tangga teruntut raut sauyunan, amin sagegeus sapihanean. amin Muncai jadi saleuwi, mundarat jadi salebah. amin Cinekna kawengku ku kulawarga anu sakinah mawaddah katut warahmah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin alamin. Sarang tepang Ibu Hajah Lasmi Ningrum SH, Ibu Camat Karawang Barat, aya ulah Ibu Parida Herianti SOS Lurah Tunggak Jati, Bapak Dr. Anes Dadang S. Muhtar, Ibu Hajah Eli Amelia Priyatna Ketua PMI Kabupaten Karawang, aya Bapak Haji Syukur Mulyono SH Ketua DPD Golkar, Ibu Sri Rahayu Agustina SH Komisi 4 DPRD Provinsi Jabar, Bapak Haji Jaya Kusuma di Pelita Karawang, Bapak Denny Dolar Ketum LSM Macan Citarum Indonesia, leres Bos Kasta Mekarjati aya, atuh kasepukan Bapak Dalang Enang aya, Ari Ketua PEPA di Jawa Barat aya, Pangersana Abah Darsya, alhamdulillah Ketua PEPA di Karawang Bapak Waya, Pangersa Bapak Haji Asep Junaidi, yete sobat uing dulu, leres alhamdulillah. Bang Guru Darno, aya Bos Asri Liar Jaya, rek mere lauk cenah Empang, atuh PWG Karawang Asep Awek, dijaga Kosyami Mamah Rayi Bapak Haji Sarin, leres Ibu Hajah Airohmah, nya atuh Bos Kasta, Bos Yadi Mulyana aya, Pak Heri Lurah Walahar aya, Pak Haji Udin Saku aya di Pancawati, Kang Jujun Suung, aya alhamdulillah nuhun katampi pai suungna.
Jaja balebat Aa Padil Wajabrik si ganteng kalem Mamah Ine Tiranca Asih Kang Tijar Muhtar Haji Dadih Kades Puser Jaya aya Nya Haja Guru Bekasi Bos Iwan Bel Alhamdulillah nuhun Bos Iwan Bel Bos Iwan Bel bade kapayun Alhamdulillah sok atuh bos dong lila-lila ieu mah di Jepang deuleu Bos Iwan Bel mah heeh arigato gozaimasu Tagening Alhamdulillah nuhun bos jazakallahu khairan kasiron bagja nuhun Bos Iwan euy Bos Iwan di Jepang nyawer Abah Darsa cileuk acan kolot kolot mangkewet kolot masante PSWG Tirta Mulia Rahmat Wiguna aya Ibu Anah Yuningsih Wakil Kabat RT Ana weh abah punten ku kenca abah alhamdulillah nuhun bah jajak kolon kasira nuhun Badarsa Ketua Pepadi Jawa Barat ai Ketua Pepadi Karawang macicing itu Pamul Bos Kusen apa Natio Abah Anta Tilawang Sigotaka Lurah Mamad Kang Ebes Basatam Neng Pauzia Haji Marjaya Kang Encep atau Tijati Sari oge ayanya Babeh Jujun teh di Baraya Tumaritis Balad Kurawa Tumaritis Patok Besi Bajidor Golek Bos Kocing Haji Roy Bojorolo Loro KSWG Abah Rudas Bos Jejen Mamah Nenden Ari Sobat Wing aya Pak Haji Guru Taslim aya di payun itu nya alhamdulillah si Bos Ranginang Munu cep dede gejos ge aya aya cep dede gejos alhamdulillah Mang Enong ala Katung aya Wa Charlie alhamdulillah para seniman kempel akang Aldi Rizki Bos Ojo Gang Bie Gudang Pulsa Bapak Haji Artalim Bu Hajah Siti Arwina Prabu Wahyudi Neng Ririn sareng Asep Lana aya nuhun Abah Haji Rosan aya alhamdulillah manco di bumi aya di dia aya di oh aya ka dieu itu hei aya mah teu nyawer itu acan alhamdulillah urang ngadoa kanca mudah-mudahan pangaresana Bapak Khairul Bahri Cingka Gentos anu merlipat gana karugelan tina hajatanana amin tiawit anu kaguan maksad anu ditikaheun anu nongton nu ditongton nu icalan salna kum teu diwiji-wiji sadana cing ditetepkeun dina rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya rabbal alamin ayo wiluja naon sia teh boleh ampun do maneh pambawana kulare aing kulan awa
dicengkelak aji. Eta salawak teh atuh. Sapukur tangtung kucur Laku masuk diukur Gara-gara Goblok. Lain calanga goblok sia teh tempo wayangna setan. Jadi teh kompak dasar si Jagong. Si Abang Jagong jeung artis TikTok teh ning si moal balik. Abang Jagong katubruk bagong. Alah. Loba artis dibagi hati lu dulu. Iya nu gogorowokan goblok-goblok teh Bang Jagung teh. Eta teh. Oh. Nya sok yuk sok nguseup wae nih. Oh nya. Dagang SN eta eleh wae nih. Tukang kenang Mang Iki Boleng juara Jawa Barat. Tukang alok Ayah Widi Rosida Sunaria Toshiba. Jan ayeuna aya Rayina Deden DR. Ieu mah pop sunaan ongko alok ongko wah Artis. si multi talent Deden DR. Bila urang Karawang Priyoge penyanyi pop Sunda maka dia Deden DR ya. Suara emas ya. Atau tukang sinen juara wungkul. Ibu Mamah Ucu Hayati tahun 80-an juara Jawa Barat. Oh, eta mah inungna sinen dulu. Diteraskeun ku juniorna Neng Nurul Lidania. Neng Nurul Lidania. Juara IG kamari 2002 hiji sa Jawa Barat. Terus aya Neng Yanti Puja. Ieu mah salianti sinen artis ongko. Jadi host di TPRI Jawa Barat dina acara Katumiri. Katumiri hujan poyan utug leuwih. Ginaheun nya. Gak mau dibayar sih teh. Si bungsu Neng Nisa Agustuani. Anjeunna mah neme sarjana kamari neme lulus di ISBI. Neng Nisa Agustiani salah seutik protes mah goblok. Ta Ibu Lilis Jinawi hiji deui. Sinen favorit anjeunna ge sami juara Juara naon? balap karung. Balap karung. Wow. Juara lato-lato. Kan kababuk wae nih. Ta tukang suling ge teh artis tukang suling teh. Mane mah moal percaya tukang suling teh artis. Artis naon? Namina Kang Henry Ekek kapungkur viral laguna oge nu ngalagukeunana anjeunna nyiptakeunana anjeunna fenomenal laguna kapungkur ayeuna ge wah masih keneh rame sok dilagukeun di nu hajat-hajat Lagu naon tah? fungsi viral baheula Lagu naon? lagu hareudang eta teh Mang Ekek teh Oh gitu. heeh Paingan atuh.
kumaha teh? Hah? Banyak poho deui sakitu pirang. Hilap deui. Hah? Haredang, 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 panas, panas, panas. Bleh. Asa teu make nu kitu. Gara-gara ayam mula jadi gitu tuh. Selalu, selalu, selalu panas dan haredang. Bleh. Variasi itu teh. Hayang duit jeung Neng Yanti ah. Hayang duit jeung Neng Yanti puja lagu hareudang ah. Heeh. Tong ngatur li dirinya mah cicing we. Maka jeung ngatur cicing we. Pikiran mah eta kamana deh, nah pikiran mah eta we. Kira sok duet jeung Neng Yanti ah. Neng Yanti Kah, anyir. Goblok. Tasoran ka nyentuh ieu. Mereka mendesah gitu. Neng Yanti kah, kadenge Gusia. Naon? Neng Yanti bekah. Anyir gehel euy. Turutan Neng. oke. Haji goblok. Jauh inget kena minyak keletik ya. Ini dia pakai masak goblok belum deui ya tuh. Masak lato-lato. Turutan sok. Haredang, 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 panas, panas, panas. Bleh. Sok pas kituna tecing nolol mata sia teh. Hareudang, hareudang. Apa. Mantong dihegak-hegak goblok atuh. Apaan sar obos variasi? Bina-bina dihegak-hegak sia-sia nu ngahegak aing jangarna. Mana mata apa kumaha lalaki Heeh, sia mah teu ngarasakeun. ngarasakeun sia mah Baos ya. dikurut jeung wae. Naonnana? Buukna goblok di teh. Sok. Haredang, 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 panas, panas, panas. Bleh. Hareudang, 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 panas, panas, panas. Saeutik deui weh urang rek ngangsitkeun. Nya si Yanti mah goblok jadi celana aing serek goblok gitu ah. Ibu-ibu apa kan gitu mah. Nya salaki abdi ge lato-latona jo. Ayo ah. Era ku ketua Pempadi Jawa Barat sih ah. Mana? Dipertian di sana kapal hidup. Berjuang hati-hatian dengan keadilan wati. Lekaman, hareudaya.
Haji Rosan tangtu hasil nagih bukti senising jadi atikan tontonan Abah Haji Darasan jadi Ampun pewakil CT Kalibah Ugan Adi seni mustikaning ati Pak Haji Wayang nu halimpung nusuk kampung hariring jadi panggeuing halah Pak Haji Wahyu Majalengka Allah ngajak berjuang Nai kopi Eta kopi Nah pasti tunuh eueuh teror urang garap sasarengan mulema bari titit lepatna enggal dangdosan luyujeng kapribadian luyujeng mah Pak Haji Artali kapribadian buka pintu Hari Jagong mangga urang sami-sami Kapayun Bos Iwan Bel Bapak Hajah Siti Arwina ujung-ujung derajat seni Jangakeun kanggo Kabu Hajah Elah kali Bapak Haji Asep Junaedi Budi anu utami disarengan manah suci Bapak Haji Asep Junaedi disarengan manah suci Cor kapayun ayang baranyai hati Pucung Unggas Jaya. lain gawe nikah Bos Iwan Bel anu bagus Aya Bos Iwan Bel. tapi pikanya ngelin budi Bos Iwan Bel anu bagus Tik kapayun budi luhur anu utami Bapana Asep deui anu utami tembus kana rambutan papat kali nyelengin dalam masak saja binu kapihatun maksa diri ngarojong ngajungjung Bos Iwan Bel daraja seni Bos Iwan Bel anu bageus Cor kapayun samalia mudah-mudahan Bos Iwan Bel janten bahan panawaru Bos Iwan Bel panglipura manataki urang sangan nyecep kana rasa Pak Haji Asep Junaedi kana rasa Bos Iwan Bel anu sayang lamun mikir nu saestu Pak Haji Asep Junaedi adede gejos ngolah barikuk aing Bapak Hairul Mahri. Bapak Asep Junaedi anu bager hoyong tepang masak ke depan Bapak Haji Asep Junaedi Cor kapayun Bapak Haji Asep Junaedi Bapak urang salarea Sor Bapak Haji Asep Junaedi desa Pak Haji Asep Junaedi anu bager sang dibili Ibu Haja Elah Bala desa sang dibili Ibu Haja Elah Hadiani Ada di Ibu Haja Elah
Bapak Sahrul aya Bapak Heri anu mana anu bager Akomeng Liar Jaya Pak Hajat anu bager Akomeng Liar Bapak Jaya, Hajat anu Bapak bager Liar kapayun Jaya. heula Bapak Khairul Bapak Bahri. Hajat anu bager Bapak Heri Sahrul Bapak Bapak Hajat anu bager anu saya Khairul Bahri kapayun. Suai Bapak Bapak Haji. Heri anu bager Bapak Heri anu bager hoyong tepang sakedapan gedengana hoyong tepang sakedapan Bapak Hajat hatur nuhun Bapak Heri anu bager Bapak Hajat empet Bapak Hajat Bapak Hajat anu bager yang dagen Bapak Hajat sasambat pari lumangis Bapak Hajat teuing Akomeng Liar Jaya kapayunan Payun Akomeng. Akomeng Liar Jaya Akomeng Liar Jaya anu sayang anu bager Abang Rosan hoyong Akomeng Liar Jaya. sakedapan Akomeng Liar Jaya Bos Asri Liar Jaya bos sayang Bos Asri Liar Jaya Akomeng Liar Jaya Akomeng Liar Jaya anu sayang Bapak Haji Artalin. Akomeng Liar Jaya Bos Asri Liar Jaya anu bager Akomeng Liar Jaya Bos Asri Liar Jaya anu sayang Payun Mang Yadi. sor kapayun Pak Bos Hadi Payun Bos Hadi. yang kaget Bos Yadi aya. Bos Asri Liar Jaya Akomeng Liar Jaya Bos Yani Ajakeun ka sadaya ampun Abah Haji Rosan